Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia urang sadayana dipaparin kasehatan sareng kaberkahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Cik saha wae nya nuntos siap ngaregepkeun video pembelajaran ti Bu Indi. Sok absen di kolom komentarnya. Nah, barudak, dinten ayeuna urang bakal diajar basa Sunda. Pangajaran hiji ngeunaan mikaheman sasatoan jeung tutuwuhan. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta hiji, ngaregepkeun pupuh pucung kalayan saregep. 2, nyebutkeun eusi pupuh kalayan bener. 3, nyindekeun eusi pupuh sacara tinulis atau walisan. 4, nembangkeun pupuh pucung kalayan marenah. Mung takenging hilap, sateu acan diajar, urang kedah kawitan ku ngadua sasarengan. Ngadua di kawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Barudak ayeuna urang mikaweruh pupuh. Pupuh nyaeta wangun ugeran atawa rakitan puisi tradisional Sunda. Nu geus tangtu patokanana nyaeta jumlah padalisan dina unggal pada. Sarta kauger ku watek eusina. Dina pupuh nu kitu teh disebutna guru lagu jeung guru wilangan. Pupuh dina sastra Sunda aya sababaraha rupa. Unggal pupuh boga watek masing-masing. Nu ngawakilan kaayaan atawa kajadian nu keur dicaritakeun. Pupuh teh kabehna aya 17. Nyaeta Asmarandana, Dangdang Gula, Balakbak, Durma, Gambuh, Gurisa, Juru Demung, Kinanti, Ladrang, Lambang, Magatru, Maskumambang, Mijil, Wirangrong, Pangkur, Pucung, sareng Sinom. Barudak, nah ti 17 pupuh tadi urang regepkeun salah sahiji pupuhna nyaeta pupuh pucung. Kumaha sih pupuh pucung teh? Cik urang regepkeun tembangna. Lutung buntung, luncat kana tunggul gintung. Monyet loreng lepas, luncat kana pager dengdek. Bajing kuning jaralang belang buntutna. Hayu batur urang diajar sing suhud. Ulah lalawora bisi engke henteu naek. Batur seri urang sumegruk nalangsa. Barudak urang cobi regepkeun sakali deui nya. Lutung buntung,
loncat kana tunggul gintung. Monyet loreng lepas, loncat kana pagar dengdek. Bajing kuning jaralang belang buntutna. Hayu batur urang diajar sing suhud. Ulah lalawora bisi engke henteu naik. Batur seri urang sumegruk nalangsa. Sanggeus ngaregepkeun, pek barudak ayeuna jawab pananya ieu di handap. Pananya nu kahiji. Saha nu luncat kana tunggul gintung teh? 2. Ari monyet loreng kumaha? 3. Naon nu belang buntutna teh? 4. Kumaha warna bulu bajing? 5. Ari monyet warna buluna kumaha? Mangga barudak tiasa ngajawab pananya ieu di kolom komentar. Saatos urang ngaregepkeun kumaha tembang pupuh pucung, ayeuna urang kedah uninga kana pupuh KSAD. Naon pupuh KSAD? KSAD nyaeta Kinanti Sinom Asmarandana Dangdang Gula. Pupuh KSAD ieu teh disebut sekar ageung. Ari pupuh sejena disebut sekar alit. Pupuh pucung anu tadi ku urang ditembangkeun nyaeta pupuh anu ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan atawa keheul kulantaran teu panuju hate. Ieu pupuh boga guru wilangan jeung guru lagu 12U, 6A, 8E, 12A. Kumaha urang nangtukeun guru wilangan jeung guru lagu? Cik regepkeun pupuh pucung di dieu. Ayeuna urang tingali dina padalisan kahiji. Anu ku urang tiasa diaos hayu batur urang diajar sing suhud. Di dieu tos katingali aya 12 guru wilangan, guru laguna nyaeta U. Kumaha nangtukeunna? Cik regepkeun nya. Guru wilangan ditingalina ti suku kata. Hayu batur urang diajar sing suhud. Eta teh aya 12. Pami U-na ti mana? U-na teh nyaeta huruf vokal anu pang terakhirna. Nyaeta di dieu katingali aya huruf U. Janten di dieu teh katingali guru wilangan dina padalisan kahiji teh aya 12 jeung guru laguna U. Urang tiasa serat 12 U. Lajeng dina padalisan kadua nyaeta aya ulah lalawora. Sabaraha guru wilangannya urang etang sasarengan. Ulah lalawora. Sadayana aya genep. Bu Indi ulangi. Ulah lalawora. Aya genep guru wilangan. Guru laguna nyaeta A. Dumasar A aya dina pang terakhirna nu mangrupakeun huruf vokal. Janten tiasa diserat genep A. Dina padalisan katilu tiasa diaos bisi engke henteu naek. Urang etang guru wilanganna aya sabarahanya? Bisi engke henteu naek. Coba etang aya sabaraha? Bisi engke henteu
naek. Sadayana guru wilangana aya 8. Teras guru laguna naon? Cik tingali huruf vokal anu pang terakhirna. Huruf E. Janten urang tiasa nyerat guru wilangana 8, guru laguna E. Janten 8E. Barudak pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna atos rengse urang tekenging hilap sasarengan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana, tekeng hilap, like, komen, sareng subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.